Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi di Nia Saudiahya ti kelas 12 IPA 2. Di dia abdi arek kabacakan biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu di mana dina kesempatan ieu urang sadaya atus dipasieun kesempatan skemper sareng dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin sadaya anu dipikang hormat ku simkuring. Henteu karaosnya tos 3 tahun geuningan urang aya di dieu. Anu disebabkan nuju nutun ilmu. Ayeuna saleres urang sadaya teh bakal papisah ti sakola ieu. Mugi naon anu diajarkeun ku Bapak sareng Ibu guru teh tiasa dimanfaatkeun ku urang sadaya kanu hal anu positif sareng aya manfaatna. Mugi sareng ibadah Ibu sareng Bapak guru anu tos ikhlas ngajar urang sadaya sina pintar kenging wewelasan ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu heula ti abdi anu tos ngawakilkeun rerencangan sadaya. Kurang lebihna neda dihapunten ku sadaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.